Qala muallifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng dunia akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat alit akhirat unggul. Bainaman nabiya dina hiji waktos Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pil hijri eta aya dicakeun hijir Ismail ingdal baiti halna cakeun Baitullah muttajian barina nyarande baina rijlaini antara dua laki. Oh maaf, lain rijlaini, rajulaini baina rajulaini antara na dua lalaki. Oke, dijelaskan tegasna Sayyidina Hamzah sareng Sayyidina Ja'far. Please. Ida ata di mana datang atau ujug-ujug biasa aya logatna gitu. Oh kanabi saha Jibrilun malaikat Jibril wa Mikailun jeung malaikat Mikail wa ma'ahuma jeung eta tetep sartana itu Jibril wa Mikail malakun ari aya malaikat akharun anu sejen pahtamalu tuluy nyandak itu anu kabeh nu kabeh teh Jibril, Mikail, malakun akhor eta ku ka Kanjeng Nabi hatta ja'u napi ka datang itu nu kabeh bihi ka Nabi. Oh maaf, sahingga ngadatangkeun itu nu kabeh bihi ka Nabi jam-jam naon jam-jamun dekeun sumur jam-jam pastalaku tuluy nyuprih nangkarak itu nu kabeh ka Nabi atau telentang atunya bahasa ieu nama ala dohrihi datapan kana tonggongna Nabi patawala tuluy minuhan itu nu kabeh ka Nabi minhum eta tetep ti itu anu kabeh saha Jibrilun ari aya malaikat Jibril wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat puriju dibelahkeun naon sakipu baiti la langit bumi na Nabi panajalu tuluy turun saha Jibrilun malaikat Jibril pasuko tuluy melah itu Jibril min sigratin nahrihi tina lelegok dadana Nabi ila asfali batnihi nepi ka sahandapeun perutna Nabi
Summa qala tuluy ngucap saha Jibrilun malaikat Jibril li Mikaila ka malaikat Mikail ikti kudu ngadatangkeun anjeun nikah kuring bitostin kana hiji bokor teh wadah caiknya min ma'i jam-jama tina cai jam-jam eta teh naon euy ka iya nun mim kitu kaina maut hiro karena supaya ngabersihkeun Jibril qalbahu kana hatena itu nabi wa asrihu jeung tuluy ngucurkeun Jibril maaf lain wa asrihut jeung tuluy ngajembarkeun itu Jibril sadrahu kana dadana nabi atau kana manahna nabi pastahrijo tuluy narima keluar itu Jibril atau ngaluarkeun itu Jibril qalbahu kana hatena nabi pagosala tuluy ngawasuh Jibril hukana itu qalbah bisalah samarotin kana tilu pirang-pirang balikan wa naza'a jeung miceun itu Jibril makana perkara kana anu bukti itu ma bihi eta tetep dina itu qalbah min ada buktina tina kokotor waktalafa jeung bolak-balik ilaihi ka itu Jibril saha Mikailu malaikat Mikail bisalah si tosati kalawan nyandak tilu pirang-pirang wadah atawa bokor teh min ma'i jam-jama tina cai jam-jam summa ata tuluy datang itu malaikat Jibril Mikail summa ata tuluy datang itu malaikat Mikail bitostin kalawan wadah min dahabin bitostin kalawan mawa wadah min dahabin tina emas mumtalihun anu dipinuhan itu tostin hikmatan ku hikmah wa imanan jeung ku kaimanan pa aprogo tuluy nyicikeun Jibril kana itu tostin fi sadrihi dina dadana nabi wa malah jeung minuhan Jibril kana itu sadru nabi hilman kana sifat hilim wa aliman jeung ku ilmu wa yakinan jeung ku kayakinan wa islaman jeung ku kaislaman summa atbaqo tuluy ngarapatkeun deui itu Jibril kana itu sadru summa hitama tuluy ngacap itu Jibril baina katpaihi antara na dua walikat kanjeng Nabi bihatamin nubuwati ku ciri kanabian summa ata tuluy didatangkan itu Nabi bil buroki kana burok
musrijan barina anu dikadalian, muljiman tegesna anu ditalian, wahwa jeung ari itu buruk, dabatun eta hiji itu tumpakan, abyadun anu leuwih bodas, tawilun anu jangkung, paukol himari anu saluhureun himar, wadunal bigoli jeung sahandapeun bigol, yadiu anu ngalengkahkeun itu buruk, hafirahu kana talafok sukuna itu buruk, ingda mumtaha satungtung paninggalina itu buruk, ingda muntaha torbihi tina satungtung paninggalina itu buruk, muttariban tur anu ngusik-ngusikeun itu buruk, al udunaina kana ceuli duana, ida ata di mana-mana datang itu buruk, ala jabalin kaluhur gunung, irtapaat stah narima ngangkat, naon rijlahu dua sukuna itu buruk, wa idah batot jeung di mana-mana mudun turun gunung, atau tadi kan naik gunung, naik nanjak gitunya, irtapaat stah narima luhur itu buruk, naon yadahu suku harepna itu buruk, lahu eta tetep pikeun itu buruk, janahani ari aya dua jangjang, pi daihi dina dua pingpingna itu buruk, yah piju ada nih, yah piju anu ngepakeun itu buruk, ngepakeun bihimaku itu jangjang, janah tadi janahani, rijek laihi kana dua sukuna itu buruk, pastas aba tuluy abrugan itu buruk, alaihi karena kanjeng Nabi, pawadoa tuluy nyimpen saha Jibrilu malaikat Jibril, yadahu kana panangana malaikat Jibril, ala marifatihi netepan kana merenyahona itu buruk, summa qala tuluy nyarios itu malaikat Jibril, ala tastahiya buruk, lapan eta ala tastahi nahan teu era anjeun, ya buruk hei buruk, fawallahi maka demi Allah, ma'arkaba henteu aya anu tumpak ka anjeun, saha khalqun hiji makhluk, akramu anu leuwih mulia Allahi mungguh Allah, minhu dini mang itu Nabi, pastahya tuluy narima era itu buruk, hatta arpado nepi ka baseuh itu buruk, naonana arkon kesangna itu buruk, wakurro jeung cicing itu buruk, hatta rokiba sehingga numpakan atau sehingga numpak itu Nabi ha kana itu buruk, wakanas jeung kabuktian
saha al anbiya'u pirang-pirang nabi tarokabu eta narumpak itu anbiya ha kana itu buruk qoblahu dina samemehna itu nabi.